Astagfirullahaladzim, aing, abang kena orang kampung. Geusian tong lobat carita lah, tong lobat seta. Ayeuna mah kudu bersyukur mah teteh ku bibi pamulikeun juga gara ganti barang bawanya baju sing alus sok tilepan. Anu eta we nu ceuk bibi kamari ulah anu kikieuan sok ganti. Oh, nya bawanya. Naon we bawa kitunya. sok daguan ya binya. daguan di dia ku bibi. Lain aing teu kuat hayang seri Gusti eta sieun ku daek we didangdanan model kitu oge. Hek eta teknis menang mulung aing teh pinuh ku ceuti astagfirullahaladzim ya yen sia teh ku daek-daek teuing nyaho engke teh sia teh ku aing dek dijual disiksa di ditukep bae lah aing mah mere jelema kitu greget aing dan ningalina di dieu ku eueuh gawe we kaboga di aduh Gusti tapi da bunga ai urang bakal boga duit gede alhamdulillah ngajual sieun atoh aing kararesel sieun teh nilila di daguan teh yeyen Bi bawa teh ieu we nya da saya aya we. Oh. Ka mana ai maneh? Cenah ka bandara teh terbang. Dari ieu engke kumaha mawana bibi mah nya? Dikekelit ieu ka bandara mah mawana koper lain astagfirullahaladzim. Kumaha atuh? Yeyen. Kita buka koper bibi. Iya rek mawa naon di kafe. Katel bisi eueuh katel di ditu. Aduh Gusti, abang kena orang kampung ya Allah. Yeyen jeung eta baju deui maneh teh kumaha? Di jero eta Bibi kan tadi di luar. Supaya katempo cangcut. Carapannya katempo tuh di luar cangcut. sote engke lamun si babah di ditu kakarek di luar ayeuna mah kajerokeun yen. Astagfirullahaladzim, aing abang kena orang kampung. Ieu rek di kumaha di bandara piraku di kieu-kieu yeyen. Gusur we atuh Di gusur kieu nya. Allahu Akbar meureun murag bahe. Jeung eta cangcut di jero yeyen, lain di luar kitu. Kumaha atuh ayeuna? Lah andeuy atuh cangcut eta jeung tong mawa katel yeyen. Bisi eueuh katel bibi di ditu. Aya di ditu mah loba anu kararieu mah ai. Atuh kumaha bawa dewe nya? Bawa deui ganti kana karung lain kanu kieu atuh daripada kanu kieu mah talung kana karung. Atuh bibi mah. Astagfirullahaladzim sieun ya Allah aing. Nah kumaha eta lanceuk ngadidikna budak astagfirullahaladzim aing. Atuh geuning budak atuh teh kaos kitu aing mah. Ya Allah Gusti.